Mali masuk segala nyaho gini di pelemuran teh. Aripan itu Taman Jayanya. Cenalin Taman Jaya ieu teh kamari mah Cirameng cenah kumaha eta misalnya di Taman Jaya jeung Cirameng teh kumaha mimitina Asal usulna. Bang jawab. Sejarah awal. Memang benar eta teh Taman Jaya teh pe dieu eta mah sekitar tahun 85-an ngaran Taman Jaya mah. Nah, ngaran asli nama eta asli ieu mah. Taman Jaya teh Cirameng. Kunaon mah disebut Cirameng? Sejarahna baheula teh eta tempat moyang bayawak pangbadagna. Disebutnya eta bayawak romeng. Gitu ya, jadi disusun ku kidiko ku kolot baheula. Jadi ieu mah ngaranna teh Cirameng. jadi kagok bahasa Kagok bahasa lompek bayawak Cirameng pan tanggal. Ngantek coket tentungna Cirameng gitu. gitu. Panggeulana nu ngahuni di dinya Cirameng saha? Hiji Mak Idot. Kadua Maju Menah Punini. Tah, tuturkeun deui ku bapakku saha Utis ayeuna Ki Sukari. Padurahim almarhum eta termasuk Ki Amar aya keneh ayeuna. Gitu. Tah, tahun sekian tah geus aya dinas. Tah memeh aya kecamatan Cimas. Baheula mah di ditu Cimas aslina mah. Kebon teh di Ketojong Asih. Nah, jadi hasil keputusan nyata diletakkan di Desa Taman Jaya. Jadi ngaran Cimas mah itu asli nama ieu mah Ralanihan. Jadi aran tepat bawaan. Jadi Kecamatan Cimas. Tuh eta sejarahna teh. Ya malahan mah jangan teh taneuh keneh pan eta teh. Baheula mah taneuh sesabarahanna. Itu ieu gitu. Malahan Pak Wahyu ge bieu geuning nyaritakeun eta teh cenah situ. Tah, anu mana? Situ nu hareupeun desa ayeuna teh eta teh atas nama Ki Haji Jar Asih. Eta sejarahan Sejarah eta teh. Situ ti baheula eta mah asli eta loba laukan pangoyangan muning. Baheula mah sok ngaping teh kalinya uing oge ngaping muning baheula teh. Ku sabab laukna loba Mas sok muning teh diguyangkeun. Apa diguyangan muning pas mabok. Jadi timur aja kiluk mas kelalede di alaan di pangang didinya turuk-turuk ayeuna teh jadi mitoha pakor. Itu nah eta mah ngaranna teh Rancapait. Anu di Desa Taman Jaya ayeuna gitu Rancapait eta teh. Desa mah tetap tapi miti ngadeg Desa Pemecahan Ciwaru teh eta teh diganti-ganti gitu. Lain radius Cirameng teh pelebah mana semat di mana-mana. Eta we radius Cirameng nama nu jamatan era deket Bengkang Nanang. Eta Cirameng na asli. Kulon ka Bengkang Nanang. Awetana ka dieuna ka urangna. Pasar kaituna ka desa. Mana? Desa radiusna di ditu na meureun desa, di dieu na sa SD Bojong Koneng. Terus di dituna kecamatan we Haji Japar. Eta radius nu ngaran nyaeta Cirameng. Anu disebut Kampung Taman Jaya Kiwari meureun. Gitu. Tapi aran Taman Jaya eta baheula di mana Jon? Taman Jaya sejarahna upami teh salama kepala dinasna teh Pasamas pek teh salah harita teh jeung Pak Haji Abdullah Sekalaku kepala SD Bojong Koneng pan baheula di Taman Jaya. Timiti aya pendidikan dasar teh sekolah SD teh nyata Bojong Koneng. Bojong Koneng di mana? Nyata Bojong Koneng asli nama itu. Desa Mekar Mukti. Oh gitu. Sekarang. Nah, ngaran ti itu dipindahkeun ka dieu teh nyata ngaran Bojong Koneng. Eta teh ngaran SD Bojong Koneng. Da kusawaena Bojong Koneng geus leungit, Cirameng geus leungit, da timbul di dinya nyata ngaran tempat teh jadi nama SD Taman Jaya. Gitu. Teh dileungitkeun Kampung Cirameng teh dina administrasi atau masih kena aya secara kesebutan Kampung Cirameng aya keneh we. Jadi emang sereungit. Loba nu teh nyahoeun Cirameng mah hapus we gitu. Taman Jaya ya namanya nyebar ka mana-mana gitu. Eta sejarahna teh. Gitu. Produksi teh gitu we. Produksi keur zaman kaki lima teh baheula gitu. Eta nyusunna ka jalan Petong. Ke zaman Leumpang. Sejarah jalan Petong teh padita aya panginuman di tonggo. Nah sebut panginuman aya yang Kijadi. Didinya teh nu teh aya eureun-eureunna. Lamun teh jelema nanya, capek hayang nginum sok nyedot eta. Anu di pelebah mana ieu teh? Eta puncakna aya teh. Cem lain. Ieu lain dahanap. Oh dihanap. Tungtung tanyakan disebut teh panginuman didinya teh.
disebut panginuman kayaknya tak keluarga nang ngumpare pan ditanggung pare teh. Udah ya ngalaman lempang kayaknya. Gitu. Hayang nginum teh sok eureun di dinya, ngampat tanggungan pare teh. Jadi nginum teh dikenyot, nongeng. Karena taneuh Karena yang batu gitu tah sedot. Lain taneuh na batu meureunnya. Gitu. Ayeuna aya kene cari bongkar. Steril eta China. China steril bagus gitu nya. Bisa tempat air asli eta. Kita masuk ke terus ke handapna. Handapna terus nanti panginuman, terus tanyakan, eta teh aya bahasa teh maaf maafnya. Sok disebut teh tanyakan akidarim. Jadi tanyakan panjangna naon sababna akidarim pan kena suku penyakit TBC lompek nanya dirinya teh sok ngahegak capek itu maksudnya ada tina naon eta mah nyebutkeun penghargaan karena penyakit penyakit maka diterangkeun teh tanyakan dibere lah piagam nama untuk diabadikan sejarah bek ayeuna gitu nah nu kahanapna tah taneuh beureum bih buah gitu terakhirna batu meja ari batu meja teh nyata batu anu pake perkumpulan para anu sejarah ayeuna seperti Madura pejabat-pejabat hubul ya pokoknya jadi tokoh-tokoh bahura pimiti aya jelema di wilayah Tiwaru teh Madura Mas Ranimang Mas Ranuna lampek dialog meeting teh nyaeta di dinya perbah mana teh tungtung hanap nganena mah eueuh anu batu meja nage deka eta cara meja kieu tah eta teh pasti meeting dialog gitu dijaganya eta itu teh mah sejarahna tina Mas Ranimang terus di Madura atau di Dieu Unar itu terus Mas Ranuna nya sempur dalem di ditu dalam aya kegiatan di wilayah teh musyawarah di antara tokoh-tokoh Jawara baheula didinya dina batu meja gitu sejarahnya teh gitu nya itu sejarahna teh terus puncak manik puncak manik sejarahna cerita teh puncak manik asala tina nyokot teh tina Putri Manik Curug Awan ngambang kecintaan di ditu teh Curug Sonong ku Mineng bercinta di Curug Sonong ya maka kapanyahoanku nyaeta tokoh-tokoh baheula lah jajaran Bahunat nyaeta urang sempur dalem nya kiara jajar dijajarkeun di dinya jadi curug di kante tadi tuh nah sababna dikawinkeun teh nyosok aya riwayat di kongkorongan kante tuh kante teh naon ngaran kante geuningan anu sok dikongkorongkeun di dina kawinan kemang-kemang gitu kemang-kemang eta teh kante gitu Putri Manik gitu nya sok Mineng dibawa ka Curug Sorong kanyahoan ku mamasang sempur dalem terus dijajarkeun di antara dua calon dikawinkeun di Cikante dari sebut Curug Panganten itu riwayat sejarahna eta Curug Panganten teh sudah teh dia aya sejarah badi tuna aya Curug Panganten teh kitu mata loba timbul geus sok loba nu cilaka gitu eta teh teu inget kana sejarah nyaeta Curug Panganten tuh eta teh tuh